Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikrata tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadits. Langkung ti payun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji Sobari nu parantos masihan mau'izah hasanah. Kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipaparinan kakiatan ku Gusti Allah, panjangkeun umurna, biasanya angan ahli-ahli kampung, ahli lembur, ahli santero. Kasepuhan urang nu tos teu birek deui ialah Bapak Ketua Pembangunan beserta wakil. Diuk simpul alhamdulillah haneuteun aya ketua jeung wakil. Ulang doakeun mudah-mudahan bisa kawin deui. Aduh, cak kajiwati sial. Kasepuhan Tegal Sari alhamdulillah aya di dieu Bapak Haji Cecep. Sisa-sisa hidup perjuangan alhamdulillah, mun andai kata kuari perang panggeulana katembaknya, sebab geus teu bisa lompat. Bejana mah hayang kawin deui. Aya di Cilongok kukuladek dikawinkeun umur 17 dibalik. Paratur pemerintahanana alhamdulillah dina acara-acara maulid lurah urang kepala desa urang eksis selalu hadir
Berikut pertahananana sipilna militerna lengkap halaladir kumna ahli-ahli Tegal Sari nu katingali ku Simkuring dulur Simkuring Bapak Udin sarua nyanage tinggal nunggu waktu sekarang leuwih-leuwih tamu urang anu di seberang Profesor Dr. Haji Supendi alhamdulillah selalu hadirnya gemun diajak kukula jadi ajak mau ngondang nya nama mantan PDI belah kanan alhamdulillah aya sesasi gim kemari alhamdulillah tadi nandek milu jeung lain air kemari aturan mananya ngojay di laut ya disalamet Masya Allah malam ieu kurang kumpul di dieu disangka sugan kula mah moal aya jelema tapi ternyata ieu kadeulina mah meureun jelema wallahu a'lam kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wangi ieu urang diuk simpul di dieu kumpul di berbagai lapisan masyarakat kaya nu miskin laki awewe hiji maksud nama nembongkeun rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab nikmat nu paling gede-gedena nikmat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantap iman ka Kangjeng Nabi lantaran Kangjeng Nabi teh makhluk nu paling ajaib-ajaib tadi geus dibahas ku Kiai Sobari Kangjeng Nabi mah wih ora anak tandinge lah iya orang Kangjeng Nabi mah gantengnya ora anak tandinge pas saya lihat meriane Widi iki mah apa iki pada iki mah saking kono solehan ya ya Allah, ya Allah. Masya Allah orang berbesnya asap aduh bahasa Jawa pula bisa ngan kasedak-sedak Sunda deh iyalah Kangjeng Nabi tepang ajaib-ajaib dan manusia ternyata begitu diteliti ku ilmuwan-ilmuwan dunia ilmuwan Amerika, ilmuwan Jerman, ilmuwan Perancis, Jepang, Cina termasuk Uni Soviet bukan saja Nabi manusia yang paling ajaib kita juga manusia yang paling ajaib orenganan urang teh makhluk nu ajaib henteu kudu ka Kangjeng Nabi luhur teuing urang ieu manusia diciptakeun ku Gusti Allah nu dijelaskeun dina Al-Qur'an walaqad karramna bani Adam manusia teh mulia-mulia makhluk nu mulia nu pantes diteudeun di sorga Masya Allah sebab orang mulia surga mulia nu mulia diteudeun di nu mulia atuh meujeurna
bentak ieu darariung ieu kadeulina mah jarore padahal ahli sorga. Amin. Ya heula maneh mah ulah wa kami. Ieu dihareup hungkul. Lah ora pada. Sok aja pede mah ya namanya. Tuh. Masya Allah, ieu urangnya. Mulia teh kulantaran iman ke Allah, mulia teh kulantaran iman ke Kangjeng Rasulullah. Nu kunci surga dicekelna ku Kangjeng Nabi. Atuh urang iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, ibarat anak haju ka bapak nyekelan kunci iman. Atuh tinggal minum. Tinggal minum. Indah jasa. Aya sahabat pun bebeja ka Kangjeng. Ya Rasulullah iraha kiamat. Naon make nyarita nanya kiamat segala geus boga amal naon. Ulah bae cerita amal mah hampura cek sahabat. Sugan salat tepati. Puasa kitu keneh ji eta mah kudu Tegal Sari bro. Zakat atuh zakat komo. Joko nanyakeun iraha kiamat. Atuh sugan bae geus kiamat mah kaula bisa milu jeung tua. Oh, cak Kangjeng ai kitu onam. Ulah can saya sebab almarhum ma'a man ahabba. Jelema bakal dihijikeun jeung nu dipake ka cintana. Madak urang Tegal Sari mah teu kudu loba salat, teu kudu loba puasa, teu kudu loba zakat, geus asal pae sorga. Masyaallah. Geus kitu bae geus. Mantak sanajan teu dikitu-kitu ge emang kitu ieu. Tuh, kan nikmat tuh lah. Ya Allah, ya Rabbi nu mulia ditendeng di bumi. Selama manusia nu dimuliakeun ku Gusti Allah, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah bakal ditempatkeun di surga Allah teh. Lamun teu salah salila urang mampir di dunia. Lamun salah mampir di dunia ka sorga maka sorga ngan ngojai heula aja gode-gode ge konon siapa atuh gode-gode kayak apa iku ya malah kayak kolecer kurang angin. Masya Allah. Tuh, ieu keistimewaan urang sebagai makhluk. Keheula, urang teh termasuk makhluk ajaib. Keajaibanana, ya Allah. Lu tadi nyaritakeun ilmuwan, moal dicaritakeun ku kulangaranna panjang teh. Mata naon tata ajaib kitu ketika urang memikirkeun mata. Bentak ningali satungtung deuleu ya Karim, begitu ningali satungtung deuleu katingali ya Allah itu lalaki ieu awewe katingali ieu kasep deuleu ka dieu Gusti katingali nu geulis katingali nu goreng katingali eta ajaib kurang deuleu pake kaca. Wih, mun awewe kurang deuleu aja make kaca. Pokokna leuwih hese nyaritakeunana. Hese nyaritakeunana tambah geulis maksudna. Eta kan keajaiban. Ulah-ulah nu ngora, parawan, jahe, nini coba pakaian kaca. Lamun urang deuleu nini umur 90 tahun aja make kaca. Wah, tuh percis kuntilanak turun. Eta hebatna makhluk Allah ajaib ceuli ajaib bisa kadenge naon bae anu ngomong naon bae nu haarewasa naon bae anu hak naon bae nu batil kadeuleu kadenge ku ceuli ajaib urang teh makhluk ajaib hayu geura leungeun ieu leungeun urang sanajan peureum
bere hiji benda naon dia jeruk ajaib bere deui hiji benda naon dia apel nyaho naon dia panjang-panjang caw Ambon iya nu rada bulet-bulet gos iya ieu mah anggur ieu naon ieu nu bulet-bulet empuk tuh sia mah seri sok macem-macem bae nyaho apa kata ajaib ya leungeun ya Allah ya Rabbi barang dicekal ke orang barang orang mah S2 ya iya mah S2 wah aki-aki blon ajaib leungit orang ajaib urang lamun ningali bangunan di Jakarta teu kudu dicaritakeun hotel-hotel mulai ti HI terus hotel-hotel nu lainna buatan saha anu ngabangunna saha nu nyieun gambarna arsitekna saha manusia kabeh ge ajaib ningali bangunan di Maroko ningali bangunan di Turki ararinda ningali maulidan di Uni Soviet jutaan manusia kula tas di Uni Soviet tadi jutaan manusia terpercaya di Uni Soviet di Turki ya kali Rusia dan di Rusia jutaan manusia di Cina di Jepang maulidan pohara luar biasa bangunan-bangunan anak ciptaan saha ciptaan Allah nang saha nang manusia teh makhluk ajaib paling ajaib ya paling ajaib sekali ya Allah ya Rabbi lamun jawara bisa maulidan ajaib kan atau ajaib jawara bisa ngaji ajaib etalah nu kamari tukang ngadu kotok wari maca Quran nu ustad kamari maca Quran ngadu kotok ajaib eta sebenarnya nah orang ceritakan seputar keajaiban ya Allah ya Rabbi masa sih lurah nana nu gagah teh nyandu tapi tukang ojek aya nu boga pamajikan opat di Cilongok mah geus jabul ajaib teh tukang ojek nu boga pamajikan opat eta mah ti ajaib teh masih 5 kilo ka ajaib deui boy super ajaib teh mah teu boga deg-degan nah iya ajaib sebenarnya lamun haji cecep urut polisi tadi periwitna ge lobanya periwit ti ditu aya periwit meuli aya lobanya nama periwitna sebab lain meriwitan kendaraan bae jahe ge prit aya haji cecep ya nya nama asal aya awewe trit asal aya jahe trit batak wae teh mandul tadi na loba trit-tritan suka saya di siapa aing dong nyaho tah ieu bangsana tadi nu bangsa Mararantan ya setengah jelema sebenarnya tuh ieu keajaiban nu paling ajaib di diri manusia adalah pikiran jeung akal aya 1000 titik di akal manusia aya 1000 titik urang ngagunakeun sabaraha titik ieu manusia di Jakarta nu ngabangun arsitek hanya ngagunakeun 1 2 sampai 5 titik geus bisa nyiptakeun bangunan begitu menjulang tinggi lamun jadi politikus ya ngan sakadar ngagunakeun titikna ngan sakadar sabaraha komoha jerus di mata tadina 3 kuari tinggal hiji geus teu mampu geus teu kuat geus teu siap berpikirnya namanya neuleuh jelema ge tinggal kiceup kabita mah kabita ngan la haula wala quwwata illa billah tidak daya tidak upaya lah cakna aing mah sakieu ayana lamun teu ditiupan mah nya mah geus ka mana meureun mah nah tah ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi Masya Allah sabaraha titik akal Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi mah bisa hafal kanu samemehna
datang ka Kangjeng Nabi Adam samemehna di alam arwah sanggeusna ka ditu alam barzah sanggeusna ka ditu alam akhirat sanggeusna ka ditu surga jeung neraka. Masya Allah eta otak luar biasa Kangjeng. Ulah ngukur ka Kangjeng Nabi urang mah iman bae kuarima akal Haji Pendi bae akal Haji Pendi sabaraha titiknya nu digunakeun. Ayo coba kula bareng nyana kasolehan gak cerita yang mau cerita disambut kudu solehan disambut ya nama. Masya Allah kula kaget ngalampunkeun kabeh tinu leutik datang ka nu gede teh nyambut nyana kabeh goreng raja namanya anak. Ya Allah dia rugi Gusti atuh teh nyaho sudah teh mah gitu wih wara-waru gitu mah ge lah iya. Masya Allah. Nah ini keajaiban manusia nah nu paling ajaib manusia nu mulia diturunkan ke alam dunia bisa iman ke Allah iman ke Kangjeng Rasulullah tur bisa nyingkap-nyingkapkeun hijab bisa ngaleungitkeun nafsu syahwatna nafsu ammaratu bisu sehingga selamatnya datang ke alam barzah terus ke akhirat ke surga pangajaib-ajaib. Etalah urang nyaritakeun Kangjeng Nabi mah geus hese nyaritakeun. Atuh pan di ditu lagi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa gholi anta misbahus suduri. Ih kamari urang ngabahas anta syamsun setik kuari anta iksiru. Aya iksir teh kayu iksir mun urang boga kayu iksir urang di dia hayang ka Mekah tinggal dicekal bae bisa ibar urang hayang ka Amerika cekal kayu iksir bisa urang hayang ka mana hayang sugih cekal kayu iksir langsung harita kene sugih kayu iksir urang lamun hayang ti dieu ka Mekah asup ka jero sumur cara Syekh Mansur datang ka Mekah Syekh Mansur di Mekah asup ke sumur Zam-Zam keluar batu Quran di Pendi pernah nuturkan atau pernah jadi kayak nuturkan coba yang nuturkan asup nyara ke sumur teka luhur teka handap atuh baik mentekayawan ku anak nama bapak kemana ya bapak kita kemana coba ditimba waktu hampir iya korban iksir ya. Masya Allah kami iksir panjang mun urang nyaritakeun iksir sebab Kangjeng Nabi ge diakurkeun jeung iksir anta misbahus suduri anta iksiru wa ghalib manta misbahus suduri iksir urang supaya jadi kayu iksir abeh urang jadi manusia anu ajaib bisa disulap urang disulap baca sholawat ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya awewe gelis ditanya ku Haji Pendi pasti moal daekeun kan moal tapi lamun ditanya ku Haji Rus daekeun ji sira mah asud ya atuh iki makan ganteng pendek sira urang apa-apa waduh anaknya iki si sopo ya orang kenal anak orang kenal Masya Allah. Nah misalnya Haji Pendi nanya awewe lantaran awena gelis pasti moal bogoh moal tapi kan bisa dipelet pelet mas jago pelet gimana ya wah sekolah nah ayah hiji sholawat ngan sholawat eta pelet ngan teu meunang direkam teu meunang ditulis kudu hafal sekaligus kula ge ieu teh di guru kula termasuk di apa naon sholawat da ieu kan coba baca ge ya aja ge wes wah mau hafal wah Muhammad
atuh ieu mah direkam ge di lokal ieu. Oh komo ka situ atuh. Atuh di Mekah di Mekah kemari keur umroh. Kiai cenah minta doa jang ke imah, lamun anu minta cai dibere ku kula tulis Allahumma bihaqil Qur'an itu sampai selesai. Ah tah ieu baca. Saminggu teh apa? Saminggu teh apa? Isi otak parah amat sih. Pasti kebenerannya na wauna jeung kula. Maksudnya kula sebenarnya mah teu betah. Ngan beureun nasib di Gusti bener. Nyanana nyamperkeun Orang. Ya Allah. Dah. Baca sholawat. Urang baca sholawat ka Kangjeng Nabi, ya Allah ya Rob. Jadi iksir. Kula nu mantan nyarita kitu. Tadi di masjid diceritakan supaya nyaho bae. Aya orang PNS Tangerang. Dek ke Mekah minta doana ka kaula tur minta diijazahan sholawat. Ijazahan sholawat munjiat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tunjina bihi min jamil ahwali wal afat. تقضي به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به لك أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بأداء ما في علمك. Lamun doang ke Allahumma sholli sholatan tunajjina biha. Kok beda? Ada di guru da kos kitu. Mun urang dek noriko beda wirid jeung doa. Geus kitu bae di ditu ulah sok ditanya-tanya. Apalkeun bae dalanan. Ieu mah apal encan geus nanya. Nah, di ijazahan sabaraha cenah kiai macana lamun bisa 4.444 selama di Madinah, di Mekah samenangna dibaca lah. Begitu datang ke Mekah langsung maca sholawat bae nyana. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu ngimpi kapanggih jeung Habib Lutfi. Kapanggih jeung kula sarua. Yes, di Mekah masalah sakit itu ngimpi sampailah ke Madinah. Begitu di Madinah Habib Lutfi aya di luhur gunung ngan can kanyawan Habib Lutfi itu si Habib saha di luhur gunung jelema ribuan ya ada kapan jeung kula ayo kula tuntun itu mah Habib Lutfi babaturan orang sila orang kita ngimpi itu orang anak. Masya Allah, karena ayah mereka bawa ngimpi ayah. Nah, ditungtun di bawah lah kami berarti Masya Allah Karim ngobrol di luhur gunung tah eta si jelema PNS teh turun ke handap jeung Habib Lutfi jeung kula dibawa ke kuburan ziarah. Oh bagus kuburanana. Ahli kuburna katingali perasaan. Dina impian teh jarah ziarah deui atuh luar biasa katingali di rada setengah bagus kabeladena di jero kuburan teh orai ke ziarah aya orai di ziarah aya orai hiji dua orai berapa orai cek manehna ngeri amat tah tidinya langsung balik ti Mekah teh teu ka Cilongok ngerenungkeun impian eta kuari mun ziarah bae inget bae ka harita ziarah jeung Habib Lutfi langsung bae ka gambar teh jero. Mun bagus-bagus mun jore-jore orai loba. Nah nu jadi masalah kuari. Pamajikanna jeung anak usul ka kula Pak Kiai leungitkeun atuh kuari nyana geus cuti bae cenah belum digawe. Jadi kuari nyana mah hayang maca sholawat bae. Ya kami nasibna kumaha cenah. Jadi embung. Mulai tanya Pak Haji, ini gimana sekarang ini? Tenang, saya cuma nggak mau kerja aja. Tapi kalau tanggung jawab insya Allah nanti dagang dan lain sebagainya. Sekarang masih cuti dulu. Sebab daun asal ziarah deh. Ketempo tali kubur. Ya Allah ya Rabbi. Bahkan lain zarah lain zarah mun nyana baca sholawat misalnya ngaharepan Haji Pendi kabayang nyaho orang nyaho monyet bisa kebayang kok gitu teh heran
atuku lagi sebenarnya mah kanyanan teh kadang-kadang mah kadang-kadang ya si jelema teh lain. Maksudnya lain gitu kok iya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi iksir maca sholawat eta pohara. Haji ieu di ijazahan ku Haji Rusdi. Haji Rusdi geus kumaha di ijazahanna. Teu pernah ngimpina naon. Teu pernah sakalina ngimpi naik ka tangkal kayu raga. Wah, ieu budak kumaha. Ora, paten ora. Masih urip ge ku. Setengah urip lah. Ieu sholawat. Ya, Bapak, Ibu, cinta urang ka Kangjeng Nabi kuari dibentukeun ala kadar mengingat-ingat bersyukur ka Kangjeng Nabi rasa cinta urang dibentukeun model kieu sehari-harina urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutna urang tuturkeun naon ajaran-ajaran Kangjeng Nabi sebab urang teh kembali deui manusia teh makhluk anu ajaib heran teh maksudna anu langka ayana langka kajadianana tur aneh ieu urang teh ieu teh makhluk aneh keanehanana mun dicaritakeun sabaraha meter anu ngaringkel-ringkel di jero beuteung urang naon ngaranna ejit bahasa apa itu pejit itu? Bahasa kronjo mah atuh bukan pejit ge. Waduh, sira mah bodoh ya. Tuh usul. Wah, ieu mah dasar urang kampung. Ai mah geus inget aja Masuri teh aja. Masuri teh pejitna. Nah, itu nya asal ngomong bae. Aing teh pancen sia sapejit. Di Masuri teh aya teh. Nya mah asal kitu bae tah. Awas tah. Dek macok tah. Sapejit sia jeung aing. Marenana tujuh Samsu urang bae punyana. Pejit si pejit. Nah, ajaib urang teh. Lamun urang nyaritakeun urang ajaib, pang ajaibna pikiran, pang ajaibna akal. Di samping eta ieu teh komponen-komponenna aya kolbu, aya jantung, aya paru-paru, aya usus dan lain-lain sebagainya. Ieu adalah makhluk ajaib urang teh. Berarti kan urang teh mun digambarkeun kos komputer. Geus urang teh bisa ngagunakeun komputer sesuai jeung panduan-panduanana. Urang teu diciptakeun naon melalui komputer bisa. Diri urang ge asa sesuai jeung buku panduanana. Mata urang aya panduan, ceuli urang aya panduan, irung urang aya panduan, lisan urang aya panduan, leungeun urang aya panduan, suku urang aya panduan, nu paling istimewa dipandu kolbu urang. Sesuai jeung panduanana, weh, atuh mantap urang bisa nyiber jangan. Komputer ge sarua bae. Lamun panduanana sesuai jeung panduan komputer, atuh hebat. Tapi lamun teu error. Dik ngagambar jelema teu sesuai jeung panduanana jadi monyet. Eta komputer eta. Jelema ge sarua lamun teu sesuai jeung panduanana, ieu model negara ieu. Ieu teu sesuai jeung panduanana. Kuluhum. Anak kuluhum. Panduan. Nah, lamun dicaritakeun kunaon jelema bisa jadi kiai, kunaon bisa jadi sholihin, bisa jadi wali. Wali ge berbagai tahap-tahap jeung pangkat-pangkat. Kebelah itu bisa jadi kutub. Ya Allah ya Rabb, lantaran ngagunakeun komponen keajaiban diri sesuai jeung panduanana. Lamun sesuai jeung panduanana, naik. Sebab lawan bisa digunakan kumaha bae, bisa dimainkan kumaha bae, bisa ku urang teh dimanfaatkan sesuai jeung kehendak. Nah diri urang teh pandu coba buku panduanana mukjizat Kangjeng Nabi Al-Qur'anul Karim. Panduanana ujangan Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng Nabi ialah Bukhari, Muslim. Belah dieuna buku panduan teh
hasil ijtihad para ulama terkecil eta sapina naik takribrian eta panduan-panduan zahir encan panduan batin lamun sesuai zahir jeung batin terpadu urang wah bisa mantep hirup urang nah jadilah makhluk anu paling ajaib sakitu diturunkeun ke alam dunia komo kuarima di dunia teh ieu ya Allah ya Rabbi zaman kula keur ngora mah hese neangan awe geulis atuh hese jeung Haji Munjir teh lamun nganjang teh lamun nganjang 20-an kumaha deuk ngaruag imah eta baheula teh Haji Munjir eta heeh kula mah diajak punya mah diajak tilok sok asup kula mah di tukang bae kula mah ya nah iya zaman kuari barang jol datang ke gua ya Allah ya Rabbi awe garis wah aju pakaianana ge pakaianana beda jeung baheula mamarake tiung ngarapi kuari mah ya Allah ya Rabbi santri bae sing sweet wah enak ya asal santri kuara sweet nah aya nu model ka jeung hukum lagi barang dia udah bener si Mbah susuna nongtot ayo kan tuh beres ya beres Mario pakaianana sakieu rok mini susuna sapotong nongtot nah tetapi bisa selamat hirup urang di tengah-tengah permaksiatan geus lain dongeng ku ari mah carita mabok teh baheula mah Grogol Cililitan Bandung Jogja kota-kota besar ya atuh ku ari mah nu mabok di hadapan Takalawi di hadapan Takalawi baheula mah di Cilowok moal aya nu mabok alhamdulillah datang ka ayeuna ge nu mabok ya Allah Aisyah kudu percaya ka aing wah di Cilowok bah lamun ditataan ieu kabeh nu marabok teh urang pendatang kabeh KTP-na mau bener ieu Cilowok mah dengan nu jualanana anu judi wah di Cilowok mah moal aya nu judi moal Cilowok mah hebat mun bandar aya anu zina malah aya nu zina palingnya jadi marketing zina teh naon karana aduh nyaho nu cikari atuh karantina berarti kan lah iyalah geus kali bekerja ditaritakeun kerusakan di tengah-tengah kerusakan mabok judi zina maling korupsi tapi orang ku iman ka Allah melalui panduan Al-Qur'anul Karim iman ka Kangjeng Rasulullah panduan Bukhari Muslim panduan ulama-ulama orang bisa menghindar tina permaksiatan nunggu mungkin 50 60 tahun maut bisa selamat Masya Allah Karim ialah manusia pengajaib-ajaib jadikan diri orang manusia terajaib anu tadina di alam arwah kuari mampir di alam dunia nu bingung ku permaksiatan tetapi orang bisa selamat bisa ditenden di surga Allah Subhanahu wa taala berkat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugas kula ngadu ai kurang sehat tadi geus bebeja ka Haji Munjir ji asal moal tadi itu naon ieu kesangan bae awak teh pencet heula tuh kos nu bisa pencet bae ente nya naga pencet nah ieu rada kurang sehat ieu masih panjang kene urang menceritakeun keajaiban manusia nya diban di jahanam kitu dipadukeun jeung kai iksir panjang kene kulantaran hiji emang tugas kula ngadoa 2 jam geus jam 12 ieu balem naon ieu malam naon Sabtu berarti malam Senin orang meludan di mana ya? Muhajirin. Nah, tinggal dilanjut ke di Muhajirin. Tetengetkeun ngajina datang kadinya tah insyaallah urang lanjut engke di ditu. Coba Haji Pendi termasuk nu ajaib apa teu? Ieu. Urang bakal dijelaskeun keajaibannya nanaon sebab keluargana ge geus gideug bae. Berarti kan ajaib kan? Geus teu kaharti cenah ieu bapak ieu masih hirup keneh di dunia eta kan ajaib.
Nah kayak orang lanjut insyaallah ieu mah dicukupkeun sakieu bae kapunten ka para tokoh masyarakat ka panitia nu jelas urang diuk di dieu ieu teh adalah kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga urang teu karasa diuk sampai jam 12 hikmah maulid di awal Kiai Sobari tadi asupkeun ka jero kolbu pelaku kemudian amalkeun kitu kene sakumaha tadi jadikeun diri urang sebagai iksir manusia makhluk anu ajaib lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salilahiru engke kukula dicaritakeun jelema anu loba maca sholawat dongengna aya engke bakal kumaha jeung saha insyaallah kelanjutanan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.